Alhamdulillah Baraya. Ternyata di sana tuh sudah kelihatan ya rumahnya. Masya Allah. Berarti bapak mah tos kasabaraha ieu teh kasabaraha turunan. Aya opat mah panggilnya. Opat turunan mah. Aya opat turunan. Ayo wengi matar keung mah. Tara di Oh, tara. bacaan listrik Alhamdulillah. Oh, habu mah mate di luhur. di luhur. Oh, Masya Allah, mangirinya mak. Masya Allah tuh Baraya. Di sini mah hawu nanti masih di luhurnya mak. Kan berarti nuju perang Belanda atau napi? Jepang pak. Jepang penginten ari ieu mah. Oh, Itu mah pengeboman maka dia teh. Di Oh, luhur ya. mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini kita seperti biasa akan ngaprak Baraya untuk melihat suasana keindahan alam dan juga pedesaan yang berada di Jawa Barat. Dan kebetulan di siang hari ini saya berada di daerah Tasikmalaya ya, berada di daerah Tasikmalaya untuk menuju ke sebuah kampung yaitu Kampung Cibunar, dan katanya di sana itu hanya ada 4 bangunan Baraya, posisinya tengah hutan, 4 bangunan ya, dan yang kelima bangunannya itu adalah sebuah masjid. Katanya masjidnya lumayan cukup besar namun nggak ada penghuninya katanya, hanya dikarenakan hanya 4 rumah Baraya di sana. Jadi kita penasaran banget ya, pingin tahu ke sana. Dan untuk jalannya kita menuju ke jembatan bambu ya, yang hanya ada 2 lonjor Baraya ya. Aduh, ampun, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini itu ya, untuk menuju ke daerah Kampung Cibunar itu kita nyebrang sungai Baraya, walaupun tidak begitu besar, namun tetap aja takut dikecemplung ya. Nah, dan jalannya ke sini Baraya ya. Jadi untuk menuju ke sana itu tidak bisa dilalui sama kendaraan ya, oleh kendaraan. Jadi kita terpaksa jalan kaki Baraya. Jadi barusan kita dari perbukitan sana Baraya ya. Barusan itu kita dari sana. Dan sekarang kita menuju ke sini. Masya Allah. Jadi kita harus memasuki jalan seperti ini Baraya ya. Nah jadi Baraya, untuk kampungnya kita belum tahu pasti ya. Masih jauh apa enggaknya ya. Yang jelas kita jalan aja dulu. Namun kondisi jalannya seperti ini Baraya tuh. Seperti yang kita lihat ya, becek-becek di sini. Nah, ini ada 2 jalan. Kita harus pilih ke atas atau ya, mudah-mudahan yang ke sini Baraya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Mudah-mudahan yang ke atasnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Baraya. Ternyata di sana tuh sudah kelihatan ya rumahnya. Masya Allah. Udah kelihatan ya. Kita ke sana Baraya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, jalannya seperti ini banget ya. Allah. Oh ya. Assalamualaikum. Aduh Bapak, Masya Allah. Aduh, nuju naon apa? Nuju kieu. Aduh, nyanggakeun silaturahmi na. Masya Allah. Gini, aing. Abilah ngiring silaturahmi ka palih dieu. Nembe teh ti palih ditu. Dipai. Sabaraha taun Bapak teh ngiri dieu? Di dia teh terus
85 wes sareng ayeuna. Oh, di tahun 85 di dia teh linggih teh. Dupi kapal itu kan kosong. Panes aya. usia abdi. Oh, usia bapak teh 85. 85. Ai mana sabaraha tahun, Mak? Ma- Eta, ma- aya 80 tahun mana eta ke perang banget atas ageng. Oh, Mak teh nuju perang. Untuk perang, Waduh. hiung-hiung kapal ujang kana liang. Oh, nyarumput jeung di jalan-jalan. Oh. Eta Eta teh entos kajamanan ku, Mak. Masya Allah. Abdi ge atang. Yuswa mama berarti saluhureun Abah. Ageng ieu basa nikah teh ieu mah bujang kere abdi mah tos ageng. Oh. Jadi kolot abdi jeung ieu ge. Mohon laras. Upami di dia teh sade dinten teh karieu we nya. Kieu Mah teh Abah teh masyaallah. Terus nekan teh. Ma atuh pada. Biasa naon-naon. Mah diwang-wang we. Oh, mohon. 10 tahun nama. Aya 70 mah 80. Anu itu teh ayaan bumi. Nyondong. 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 Oh, di dieu teh mung opat bumi. Mu opat. Di kampungan itu lebatna teh. Kampung Cibunar. Kampung Cibunar. Desana. Desa Kutawaringin. Oh, Desa Kutawaringin. Nah, jadi Baraya ini adalah masjid ya atau musola di sini ya. Bisa dikatakan kalau zaman dulu itu dibilangnya tajuk Baraya. Jadi seperti ini. Masya Allah. Nah, dan di sini satu rumah lagi. Nah, ini satu rumah lagi Baraya di sini. Masya Allah. Jadi ini tajuknya seperti ini Baraya. Ini adalah sebuah tajuk zaman dulu banget ya. Nah, jadi di sini itu bangunannya hanya 5 sama tajuk. Ibu, aduh, nuju naon. Masya Allah, ayah Liis. Damang Ibu, assalamualaikum. Aduh, ayah waas, ya Ibu ningali tajuk zaman baheula. Tapi masih osok diangge keneh ieu teh. Kali-kali Oh, mohon. Di dia mah mung opat bumi. Masya Allah, opat bumi. Nah, di dia Mangga haturun upami kajaman ka mana Ibu? kali kalaban. Oh, kalebak aya balong. Ya, nang balong mah di gunung. Abdi waas ningal ieu Ibu, aduh. Ya Allah, teuing ieu teh zaman baheula. Emut nuju sakola agama di nu kieu Ibu. Oh, ieu teh kadang-kadang dianggo, kadang teu ku udah ku teu aya warga panginten nya. Kajaman tapi jangan si cai mah teu dugi ka dieu gitu nya. Da ieu mah dataranna luhur gunungnya. Masihanana ieu masihan KWH wungkul Oh. Dupi listrik teh ieu teh nyandakna teh di kampung mana? di Gunung Tilu. Di Gunung Tilu nyandak teh. Oh, janten ditarik kabalna hungkul ka dieu mah. Kabalna wungkul ka gunung. Masya Allah. Mohon. Nah, jadi Baraya di sini itu tajuknya ya, tajuk zaman dulu. Nah, jadi di sini itu 5 bangunan itu sama ini ya, sama tajuknya. Jadi asli sumpah ya sedih banget kalau melihat suasana seperti ini. Jujur aslinya saya dulu pernah mengalami ya namanya di kampung seperti ini. Namun seperti yang saya katakan tadi Baraya ya. Selain kita menghibur, kita juga mengenang masa lalu buat diri pribadi ya, karena saya dulu aslinya dari kampung seperti ini, itu ya dulunya. Jadi ini bukan sekedar hiburan, bukan sekedar kita ngeplog, namun makna di balik ngeplog, alhamdulillah barokahnya buat diri saya sendiri itu ya seperti inilah, kita bisa mengenang zaman-zaman dulu Baraya ya. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi aduh, aslinya sedih sumpah. Nah, jadi di sini itu hanya ada 4 bangunan Baraya ya, 4 bangunan. Jadi 5 sama tajuk yang barusan. Nah, jadi kondisi rumahnya seperti ini Baraya. Dan ini adalah hutan ya, bisa dikatakan hutan belantara di daerah sininya. Masya Allah. Jadi inilah jauh-jauh saya ke sini itu. Alhamdulillah berkahnya bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang di sini, dan juga kita punya kenangan lah di sini ya. Dupi Ibu sarang saha di dia teh?
gaduh. Oh, ibu teh nyalira di dia teh. Ai bapana ka mana atas pupus? Oh itu Rama Oh, ente caroge maksudna. gaduh. Teu gaduh caroge tos ngantunkeun. Aing ngantun gentengan ya wih mirak. Oh, ibu teh pipirakan. Mun tos lami kata sepuh ya mereka tadi angge salat pedat kayak jam. Oh, mohon. Tapi ai kali-kali mah pangintennya sawaktos-waktos mah diangge. Pamaya cai hujan. Dupi ieu teh Bapak ti kapungkurna ieu teh maksudna teh sabaraha opat bumi. Muhun. Ati kawit Ti kawit ngababakan di dieu teh. Muhun di nini aki di dieu abdi mah. Oh. Putuna ieu teh. Putu-putuna. Ieu putra abdi. Oh, nu aya di dieu teh putu-putuna hungkul gitu. Putu-putuna. Janten ti kawit ngababakan dugi kaki wargi ieu teh sakulawargi we gitu. Muhun, Masya Allah. kulawarga sareng ditongoh. Mohon leres. Aduh, abdi waas ieu ningal ieu ya tajuk sapertos kieu asa zaman baheula. Nah, jadi Baraya di sini itu katanya satu keluarga ya. Zaman deui Mohon. ka dieu sakali ge aya nu ngunah dirinya teh lebah. Pemuda wungkul harita teh. Mohon. Teu aya we harita kene. Janten posisi leuweung ieu mah aman we dugi ka ayeuna ge. Dugi ka ayeuna ge. Teu aya naon-naon kitu. Sugan aya anu dimaotan, sugan aya nuju perang, Pak. Mohon. Teu aya. Di leuweung ieu mah Di itu. leuweung ieu mah. Ai di umur agengapan nu dimaotan. Mohon. Tapi sapertos wengi ge da biasa we nya Pak tara keung mainna da tos kebiasaan. Anu ieu listrik. Listrik. Dupi listrik teh ieu teh inisiatif nyalira atau nepi aya bantosan gitu Pak maksudna teh. Bantosan. Oh, bantosan alhamdulillahnya. Alhamdulillah, Pak. Masjid bantosan ieu. Oh, ieu teh. Nuhun Titasi. Nuhun alhamdulillah. Ngan atas butut ini Pak. Aya kang ngomean. Janten berarti nuju perang Belanda atau napi Jepang, Pak? Jepang panginten ari ieu mah. Oh. Itu mah kitu. Pengeboman mah ka dieu teh. Oh, mohon. Janten lokasi ieu teh kantos ka bom oge. Henteu ai ka bom mah. Henteu ngan kawit. Oh, di kurilingan hungkul. Oh, jadi dipantau mun aya musuh henteuna. Henteu ai di bom-bom mah. Oh. Sebetulnya kita itu gimana ya? Merasa sedih banget ya. Man nuju naon ngarit mah teh ngalajukut. Ngalajukut. Oh, seueur mah teh ngurus domba teh. Hiji nengah Bapak. Oh, Kan nengah. hiji nengah. Oh, mohon. Mun mangga dilajeng mana Jadi dilajeng. anggen ku mah tidak. Teu sawios mah alhamdulillah ku katampi silaturahmina oge. Teu sawios-wios mah. Abdi teh nganjang da abdi ge sami urang leuweung asli mah sami sapertos kieu. Ngan teu wae janten Tarsan mah abdi ge. Sami urang leuweung. Mangga dilajeng mah dilajeng. Abdi kapalih dia heula. Jadi angken kaya Hatur nuhun, cekap mah. Jadi angken. Nah, Baraya alhamdulillah ya. Kita dapat bersilaturahmi. Namun alhamdulillah listrik mah katanya ada bantuan listrik masuk ya dari pemerintah, alhamdulillah. Di sini itu ya walaupun di tengah hutan posisinya, tapi nggak begitu serem ya, nggak begitu serem. Itu menurut saya pribadi karena saya juga orang leuweung. Nah, jadi seperti ini kondisinya Baraya ya. Insyaallah. Nah, Baraya ini ya golodog. Apalagi kalau sore hari ya duduk di sini sore hari sambil ke sini kedengaran suara tonggeret yang sangat saheng mungkin ya di sini. Tuh. Masya Allah.
Jadi di sini itu kandang domba ya. Jadi di sini itu hanya ada 5 bangunan rumah. Jadi kondisinya seperti ini baraya ya. Insyaallah. Nah ini yang suka duit-duitan itu marmut baraya tuh. Ya, marmut. Mama di dete nyaliranya mak. Oh terus nyalira. Si abah mah tos ngantunkeun. Oh. Ayo wengi mah tara keung mah. Oh, tara. Alhamdulillah. Oh, habu mah mate di luhur. Oh, Masya Allah, mangiringnya mak. Masya Allah tuh baraya. Di sini mah hawu nanti masih di luhurnya mak. Upami mah ngalacai teh ka mana? Adi di Kalebak. Oh, Kalebak ka dieu. Oh, jangan di dieu mah teu tiasa aya cainya mak. Aya terasnya kayak Kalebak. Masya Allah. Netepan lah dinya di Masjid. Di Masjid eta. Duh abi meuni waas mah ningali Masjid. Mak teh janten ti kapungkur teh di dieu kitu mama. Masya Allah. Mama oge mama kasih omas kayak 8 tahun. 8 tahun. Tebetah mah teh. Betah. Ka dieu deui we nya. Mangka di lembur agung. Di ditu teh. Lembur agung bari euy da itu betah mah Nya. Tapi mending keneh di nu kieu tiisnya mah nya. Masya Allah. Mak mah teu loba pican-pican sekolot mah geuningannya seur dongeng. Nya mak. Alhamdulillah. Nu penting mah sehat, makna panjang yuswa. Mula-mula kolot mah baheula. Ti sesepuh emak paling tanya di dieu mah. Mah ti sesepuh nini. Linggih di dieu teh. Salikna di dieu teh nini teh terus leuwih ka ayeuna ka incuna. Emak teh kasebatkeun incu nya ti kapungkur mah. Emak teh incu tos nini deui wae ja mak. Jadi panini-nini. Alhamdulillah nu penting mah sehat mak, panjang yuswa barokahnya mak. Abdi ge sami kahirupan di leuweung mah sami sapertos kieu mah tak ningal ka dieu teh asa dikenang gitu mah sapertos tadi ningal masjid. Aduh nih kuat ka sedih nalangsa cek Sundana mah. Mah angko mari teh cekeng teh. Rek sasapu bisa anu tarawih sing pageto ka dieu. Ai tarawih teh sok aya nu ka dieu teh. Ka dieu ti lembur sawah kan. Oh tarawih teh ka dieu. Nah mak hoyong mengenang atau nepi kumaha gitu maksudnya? Hoyong ka dieu. Oh. Batur dieu batur. Oh janten ti ditu teh ka dieu. Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah da pangaosan naon ge ka itu pasti ka itu. Janten giliran tarawih teh ti ditu teh sok aya nu ka dieu. Alhamdulillah. Gitu nya atuh hujan anjeun. Dengan cukangna di dieu. Mohon. Atuh mun di sasak mah cukangna sae. Oh. Ya biasa lah papa ka itu ka dieu. Mohon. Ya wengi oge an kulantaran cukangna geuningan 2 awi neme. Mohon abi ngalangkungan meuli paur murag mak dina cukang eta teh. Mama mangkukna kainya ka budak anu bungsuna ditu nih. Oh. Mohon emak teh murang kalih mah di ditu. Nya anu murang kali nu eta teh bungsuna nu Mohon. Anu buka salaki kan nu sekolah. Mohon. Nya amas. Oh, mohon. Eta teh budak emak bungsuna. Mohon. Jantan upami ngaranjang teh kadarieu sok kada ngarendong nya di dieu teh nya. Si Omas di Salawu. Oh. Si Omas eta kulon jadi upami nu si Omas kuetan kaanjangan ku putra teh sok asa waasnya mah nya. Nganjang.
Anu penting mah emak sing sehat, murang kali emak sing arageung ngerjaki sing sarehat, paranjang yusa sadaya namanya keun ngababakan nu kieu ge. Di kieu ge da sae. Nu penting mati istri herang mata cek Sundana mah mak. Sepuh oge kapan kudu raos anu Tah, bae. Gitu. Keun we cenah. Kabunga hirup mah sanes ku kamewahan namanya. Kabunga hirup mah katenangan jiwa mah sanes ku kamewahan. Pak ieu batur mah digaranti ku penting kunaon. Urang mah kudu bukti we. Mama injuk we ieu teh nya mah nya. Injuk we da mama teh gaduh cicisna kanggo meser. Udah gimana ngajukan mah piraku mah teh. Maot ka ditu. Kudu aya hutang mah. Hutang meni ageng Amit amit mana penting mah. Ieu we. Ieu